Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dugi ka lain pelebar-lebar kitu da can puguh bisa kapimilih ku kuring oge manehna teh karena bangun nu tamil pusing tapi ari hatena mah kalah beuki ratug jantungna motah ngadurugdug sakumaha disumput salinungkeun oge tembong dina renghap dadana nu kerep bangun anu ngahegak. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Nya hayu atuh urang balik deui bae. Widarma kaos nu heueuh ngajakan balik. Padahal sanyana mah hayang ngadoja we kumaha kayanana nu jadi sobatna. Mangkelanan sok urung gusuh naker Darma mah karena ngareret ke Widarma. Ari geus datang ka imah mah nya sare-sare atuh ngadon ngajentul di dieu ge ngalah naon kembung we kae beuteung teh ngadon ka asupan angin. Widarma bangun teu malire kana bubuden nu jadi sobatna. Nya urang teruskeun we naon mah ke balik deui karena mendali ka Widarma. Hayu atuh karena mah bangun asa-asa naker tuh Surya mah geus jauh. Widarma leugegan nempuan Surya anu geus teu tembong kalangkang-kalangkangna acan lantaran kahalangan ku tikungan. Nyakeun wae lah cenah manehna we ti heula. Mending ge urang sustul hayang nyaho kumaha ketakna. Ya bisa ngarasa hoream yang hareupan si Surya mah eta we nu awewena hancenganana manis oge na. Widarma seuri ditungkup eta ari teh sok los-los ka nu lain-lain keun we cenah nepi heula ka lemur. Atuh kabagean kakarena kumaha mun kaburu disanggut manten sanunya si Surya boga eupan hadena teu nanaon mana kitu oge lain milik kuring meureun cekarna bari Noel Widarma ngajakan indit aturkuh dua anak naranjak. Surya jeung Nyi Ipah mah geus teu tembong ka Cicapar masih jauh keneh. Kampung sadahurip oge kakara lapat-lapat tembong runggunukna anu pernahna kencaeun jalan rondaan. Maranehanana teh terus we laleumpang ngeureuyeuh. Jalan teh matak eungap naker di sorangna. Sanajan teu netek, tapi mayat katamah garing kahalodoan. Mun kabeneran aya angin ngebut teh di tonggo hanteu kekebul tanah Bayadung teh tamplok kabeh kana beungeut. Widarma mah
teu bating pikiran. Paling hayang geura nepi sugan we disuguhan bubui sampeu haneut anu di jerona geus dibalur ku minyak kalapa kabeukina. Komo mun bari jeung dibarengan ku gula kawung piraku teu pedo nikmat temen di daharna. Alusna teh ari jol ari disampakeun cai duwegan kalapa hejo ngeleungitkeun hanaang urut lumakuna sakitu jauhna. Ari karna mah beuki jauh kalah beuki sumpeg rarasaan teh. Pokona mah engke lamun geus jol datang kumaha nyapipokeun. Kumaha lamun si Aki teh henteu saimah jeung si Mojang kempot pipi. Atawana ari jol teh bener we si Surya mah geus disanggut. Beuh kumaha pirasaeunana. Ulah-ulah manehna mah ngan ukur ngalamot curug. Mangkaning Surya mah geus kajudi tangtu leuwih sonagarna. Kumangke we kawas eueuh di awewe di dunya teh. Karena ngagarentos di jero hatena. Leok hatena jadi ngagilek ka Ipah. Ngadak-ngadak kagambar deui waktu ti heula kung si Paamprok padu teuteup. Eta keuyeuteup panon waktu bantrok bet matak deung deuleueun semu-semu linduk iuh kawas-kawas nu tenjoan aing we meureun. Mun arek oge ngewaeun lantaran aing teh musuh lanceukna. Hate karna jadi ngagerentos deui. Katungkulkeun ku ngumbar hate teu kabireungeuh. Aya batu ngajentul sagede-gede ngahalangan jajalaneun. Dan taparah deui ngajetruk we. Katajong ku indung sukuna mani negal pisan. Aduh. Karena ngagero beungeutna muringis bari sukuna engke-engkean. Lumayan. Sanajan teu nyenglet oge kukuna, nyerina mah geus teu kudu dicaturkeun deui. Getihna mah teu burung merebei. Kunaonna? Mata ke ulah loba teu ngalamun atuh. Widarma gentak muru ngilikan indung suku nu getihan. Lain loba nu dilamun. Ari geus kuduna cilaka mah cilaka we. Karena ngadelek keheul asa diheureuyan, jaba nyeri deui karasana teh, mani tembus notog hate. Eta we, pedah batun sakitu ngajegirna, nepi ka ditajong atuh. Widarma mengkek piseurieun. Lain najong katajong. Karena tambah-tambah keheul. Gek manehna diuk luhureun batu anu mentas ditajong teh. Bari muringis panonah manco we ka hareup. Ngawas-ngawas jalan nu ngabulumbung sarta mayat nanjak. Beulah kencaeunana ngampar kebon nu sisi-sisina dipager ku Jayanti. Sedang sisi jalan sanajan teu kekep. Tangkal suren marapat sapanjang jalan. Beulah katuheunana ngadingding beungeut gawir nu barala ditapuk ku rerembetan. Di luhurna tangkal kai rajeg. Dapuran awi ngagagedeg paselang jeung tangka jeungjing. Bedituna kebon sampeu mani negal. Tingrang kadak geus mejeehna di ala beuti. Mun ti peuting mah lebah dieu teh moal teu matak pikakeungeun. Leuh mun aya lamak mah bungkusna. Widarma dongko ngilikan indung suku sobatna nu masih keneh merebeh bijilan getih. Sudah moal nanaon jamak we sakieu mah. Karena ngalius nyang hareup ka jajalaneun nu bejedug garing sarta taringgul pinuh ku batu. Hatena mah teu kira-kira ngarasa erana ku Widarma teh. Dihenteu-henteu oge manehna memang keur ngalamun. Jurung kunung manehna nangtung ukur ngareret ka Widarma. Minangka tanda pangajak. Leos we init deui jingkrung. Bari muntang kana tak-tak sobatna. Sanajan bohakna teu sabaraha, tapi teu wudu ngajadikeun kagok oge kana lengkahna. Anu beuki lila jalan teh beuki nanjak sarta tarengtong pinuh ku batu. Ret kabelah kenca. Runggunukna lembur sadahurip beuki tetela. Ting arulangna dahan-dahan kalapa
anu moyeg ketebak angin beki atra teu beda we tinu geulis ngagupayan ngahiap-hiap hilibirna angin lirih anu madukeun daun ceuli bet teu beda ti harewasna anu manis kempot pipi mangrupa hariring nu ngagalindeng mapag panutan nu ngarongheap majarkeun teh jagong luhur menangun dunungan bagea sumping cikur jangkung pamuraan anaking parai teuing tutut gunung keong reuma sumangga geragek calik kembang biru mungging gunung mugi asih kasim abdi gedong ngambang di sagara kapalang wawuh jeung abdi kacang panjang gegebegan sakieu darajat diri. Ngadaya karena kawas nu maneuar. Naonna Widarma ngareret kanu keur muntang gigireun. Ah henteu. Kalius luk we karna tungkul teu wani neuteup beungeut sobatna. Widarma surti manehna teu terus kapapanjangan barang tanya. Sabrehan oge kumanehna geus kajudi. Riuk beungeutna karna teh bangun keur aya nu dipikiran. Moal teu ka mana jigna. Tangtu keur mikiran incuna si Aki nu ayeuna rek didatangan. Boa lelembutanana mah geus ngablesat miheulaan. Anu matak Widarma terus we cicing. Ukur kadenge jegrosna batuk teu hayang. Ngabarengan lengkahna nu beuki lila beuki berat lantaran jalan nu ditincak beuki nanjak. Antukna ieu dua sobat teh jadi paheneng-heneng. Itu ieu pada leungiteun bahan picaritaeun. Kanca dangu sadayana lamun Agus teu alewoh mah cacarita ka Gumilar ngadongengkeun papanggihanana yen di jalan waktu balik ti Bagenit aya nu gelut mani ramenaker ku pamajid teh moal didungang dongeng kanu di imah dicaritakeun oge taya perluna lantaran dihenteu-henteu oge kacibit kulit kabawa daging geus kasurti pangna galungan teh lantaran duanana pada neundeun hate ka Nyi Sari. Tungtungna mah kapaksa we dicaritakeun ka Gumilar. Sarta bari diimplik-implikan ku pamujina kakarna. Ulina hade gerakanana lingas sarta tipu dayana dina ngalejokeun nu jadi musuh teh sakitu mah hebat oge. Cacakan mun dibarengan ku hate telenges taya rasa-rasaan mah musuhna teh geus dinangtu moal menyat deui. Kinten-kintenna urang mana cenah Pak? Sanggeusna pamajid tamat ngadongengna, Gumilar ngasongkeun pananya. Kasurung ku rasa penasaran hayang nyaho. Duka urang mana-mana nama jang Namun tiasa janten urang dinya keneh. Pamajid nembalanana sangeunahna we. Ongko da memang bener-bener teu nyahoeun urang mana-manana. Nya ku kituna we. Hariwang ngencarkeun si Nyai teh. Nyata we sok loba barudak bujang lalanggar. Nyarum nemrong bari ngareret ka salakina. Ah tenan naon ari aya nu ngaping mah. Nu mata kamari kungkang diidinan soteh bane we disarengan ku bapa. Ari cecelengcengan sorangan mah atawa ngan kadua si Agus kungkang oge piraku meunang. Gumilar nempas red ka pamajid nu harita keur andekak sila we bari ngalepus udud.
Sanaos saya nu ngajajaran oge. Geuning eta teu burung we. Aya nu ngaributkeun mah. Saya nama lah tos we ulah sok diwidihan. Ari kanu tebih-tebih mah. Nyi Arum nembongkeun ka hariwangna. Gumilar teu nembal. Manehna kalah ka ngahulang we neuteup haseup udud nu nyerebung ka luhur sarta luak leok katebak angin ti luar. Hatena mah teu satuju kana caritaan pamajikanana kitu teh. Lantaran kahayang Nyi Arum mah sari teh kudu dipingit teu meunang liar. Malah sakalian hayang ulin kanang kapait oge tara meunang. Anu dianggapna ku Gumilar mah ieu teh sarua we jeung ngerem nu jadi anak. Anu akibatna tangtu kurang hade kana kamekaran jiwana nu jadi anak. Ari pamadegan Gumilar mah teu nanaon, masing rek ka ditu ka dieu oge. Asal aya nu ngajejeran ku kolot sarta ulah kamalinaan. Ari kudu dipingit mah ayeuna geus lain zamana. Tapi karetegna kitu teh ngan saukur di jero hate. Ditembrakeun mah pasti bakal nimbulkeun omong anu kapapanjangan, silih tempas jeung nu jadi pamajikan. Ieu sababna nu matak manehna terus we ngahulang teu nyarita deui. Ngan untungna pamajid surti, gancang manehna mengkolkeun obrolan, nyaritakeun karamean menak-menak anu keur lalayaran di situ bagenit. Anu antukna mah perkara sari jadi kateler-teler teu kasabit deui. Perkara nu galungan anu ukur semet dinya taya deui tuluйna. Teu diguar, teu dikoreh kapapanjangan. Kusangkaan mah beun. Kajadian di Gadog teh moal aya deui tuluйna. Kitu so teh anggapan pamajid sarta Gumilar sapiri umpi. Tapi mana horeng aya keneh tuluйna. Dina poean Surya jeung Karna arindit ka Cicapar. Kabeneran deui sari oge pabeurang ngabalecet kanang kapait. Maksudna rek mapageun indungna. Bapana jeung pamajid harita keur arindit kadayeuh. Agus we sorangan di lembur tunggu imah. Hugo we atuh mok prok di jalan. Anu pikeun Surya mah teu beda we ti nu nimu manggih. Anu rek dihelaran bet pasarandog di tengah jalan. Keuna kana paribasa asa kagunturan madu, kaurugan menyan putih. Ditonjok congcot, ditenggor ku kueh bolu, manggih milik nu teu disangka-sangka. Bade angkat ka mana Nyai? Surya ngagentak nanya, Suraseri hayang dipilucu. Bade kanang kapait. Sari nembalana sainasna we, ilar ka Ipah anu teu jauh ti Surya. Borok Kang Surya teh bade ka bumi. Surya neuteup meuni moho. Bade naon kitu? Sari ngagiler deui. Bade hamang we. Surya nembalana rada gugup. Kasima mireungeuh raretna Nyi Parawan anu ngabarasat nembus kana jajantungna. Mangga we atuh, daya Mang Agus dirorompok. Da bade ka Nyai amangna ge. Surya beuki wani we asa dibere hate. Sari bade kanang kapait mapageun emak. Sari jenengan teh paingan da nyari manis. Surya teu euleum-euleum ngebrehkeun pamujina. Sari ngalius, rai beungeutna ngadadak bareubeu. Nambah-nambah manis kana keuretan beungeut anu memang geulis bawang jadi. Lain geulis ku pangreka. Saperti kalolobaan ngojang-ngojang di dayeuh. Hari poe Ahad deh sok ting alabring milemburan. Ting gayabag marak erok. Ngadadak di lebak anu dehem. Teu beda tinu ditarik ku beusi samprani we. Sararea mari ka tukang ari breh teh. Karna jeung Widarma geus ngarongheap.
Ogo we. Saurang oge taya nu teu kaget. Surya mani muncereng boga rasa digamahan sieun karabut hancengan. Sari ngararet deet mapag nu anyar datang ku gilerna Curu Panon. Sedangkan Ipah neteupna ku sorot Panon nu tetep linduk iuh. Sakilat ngagiler ka Sari anu kaayaan badana keur nyangigir. Tapi ari Panon mah kandar ka sisi maling reret kanu ngarongheap. Nuturkeun dewek euy. Surya nanya, sorana heuras. Nya heueuh. Memang dewek aya di satukangan si laing. Karena ngajawabna oge heuras. Teas, rek dilawan teas, diantep oge kalah ka nincak hulu. Naon perluna? Surya nanya deui, tetep heuras. Perluna marek ulin ka Cicapar. Karena ayeuna geus ngajega hareupeun Surya. Ngitip-ngitip dewek dulu. Surya muncereng. Ya memang. Rek naon si laing? Rek ngajago. Sor, jeung dewek ayeuna malawana. Widarma namalang, bari nyeureudeg nyampeurkeun. Rek naon ngarepuk? Sor deuleu, dewek oge moal mundur. Surya bari ngararet ka Ipah. Maksud nama minta bantu. Ulah Kak, kepan urang teh. Ipah ngahalangan, keukeuh hatena teu merean lamun kudu riributan jeung Karna. Leutik beurih teuing Ipah. Percuma we dibabawa teh atuh. Surya dialingan teh kalah ka beuki muncugug nafsuna. Ari Nyi Sari bareng mireng nurek patelak teh gancang manehna ngaleset maksud nama rek terus indit katete ari nyaksian nurek garelut ongkoh bisi indungna kaburu ngarongheap ti lebak tada teuing meureun ngambekna sieun disangka ngadukeun lalaki ulah waka angkat Nyi Sari antosan sakedap urang mereskeun heula ieu mangkeluk. Surya gancang ngahulag barang mireng Nyi Sari geus ngalengkahkeun sukuna rek ini tidinya. Mohon ke antosan heula tuh. Karena nyambungan petalakuna estuning matak nambah-nambah ngagedurna nafsu ki Surya. Nah bade naon gitu? Sari marik nanya ka Karna. Pananyana pinuh ku kakaget. Kapan Kang Karna bade nganjang ka bumi. Karna bari ngagelenyu. Pikeun Surya mah teu beda we. Ti ngagedurna seuneu nu ngaluruk jajantungna asa dipapanasnaker. Karah? Sari males imut. Sari mah bade kanang kapait. Mun ke atuh urang sareng rek jeung dewek. Si laing mah teu perlu lauk buruk milu meja. Surya gancang namalang nempas omongan Karna. Nah, naonana si laing ka Nyi Sari teh Surya. Teu perlu ngalang-halang deuleu. Kasaha we loyogna. Karna morongos ka Surya, gilar deui ka Sari. Bari ditungtungan ku imutna ngabelenyeh ngajak seuri. Nyi Sari ngalius, tapi ari reretna mah tinggalieun. Meletet matak nyeredet. Anu pikeun Surya mah jadi nambah-nambah matak haridang bayeung-yang. Ulah-ulah manehna teh bakal ngegel curug hancangan beunang ku batur. Ari Nyi Sari nyaho yan dirina jadi rebutan. Betul rojoy we aya hate hayang ngaheureuyan. Pokona mah hayang ngajajal kaduanana. Goreng-goreng oge manehna teh warahanana bapana. Atuh kabeh dieunakeun dirina digemleng ku pamajid. Tacan pisan diabarkeun kanu sejen. Ari lain heureuyan mah jeung Agus minangka latihanana. Teu sae ribut. Majarkeun Sari we anu ngadukeun. Ayeuna mah kieu we. Sari mah bade dijajahkeun ku saha oge, teu aya pamanganana. Asal kanu tiasa nyumponan kana syarat-syaratna. Gelenyu teh Sari ngajak imut kaduanana. Karan-karan anak jawara.
tandangna es duning ku mata keung anu lempeuh yuni. Kedah kumaha kitu. Duanana meh bareng saur manuk. Pada yang nyaho naon nu jadi syaratna. Cobi enggal sebatkeun. Gampil syaratna mah. Saha-saha nu tiasa ngaragrakeun sari dina lebet 5 gerakan. Tah eta nu aya hak nganterkeun. Mangga masing dugi kateras karorompok oge. Sari tandangna teu kireum-kireum. Teu beda we ti putri wedalan nagri Cempala. Kewas, pantes, cakep, sieup, miyuni warasirikani. Gitu kara. Surya ganjang nyeureudeg ka hareup. Kumaha upami kalarasan Nyi Sari tiasa diragrageun kuno ti payun. Nya eta nu kengeng. Nu teu acan ngajajal kapaksa we dinyatakan kawon. Sari tetep tenang. Tapi raretna mah leuwih mineng ditengorkeun ka Karna. Anu harita tetep ayem. Biwirna ngarenyu nyeeng sikepna Surya nu bangun ti poporose. Diundi heula Surya ngasongkeun deui pananyana. Teu kedah. Saha we nu bade ti payun? Mangga eta mah. Sari ngabaeukeun. Kang Surya we atuh heula nya. Surya geus teu sabar. Mohon mangga. Sari taki-taki. Sampingna geus disingsatkeun. Efekna geus dipageuhan. Moal udulan mun dipake padungdung. Teu ngalobakeun diomong, sabrut we Surya narajang. Leungeun katuhu ngadius dina gerakan gugur gunung sebagai pamancing. Tapi suku dihandap ngalayang. Maksudna rek nyabet kuda-kuda nu jadi lawan. Hatena ujub naker. Ku jalan kieu pasti sagebragan oge Nyi Sari bakal bisa diragrageun. Tapi di luar sangkaan. Man sakilat Nyi Sari ngolebat ka gigir ngagunakeun gerakan hap-hap pindah. Suku katuhu nyabet suku kenca Surya anu keur napak dina taneuh. Anu akibatna lain Nyi Sari anu ragrag, tapi Surya sorangan jiong jolong. Puguh suku katuhu nama masih keneh ngalayang nyabet suku Sari tapi poos. Hiji Kang Surya. Sari ngagorowok. Surya teu nemalan. Tembong beungeutna we jadi asak. Teu sangka manuk bincarung teh bet kitu lelewana. Syah. Manehna rajang deui. Ayeuna mah dina gerakan bagong bayangan. Dua curugna nyolocos ngawangun sihung-sihung begu anu baris ngarak-rak iga. Bareng jeung nyampeukna panarajang lawan, badan Sari ngoleab dina gerakan kalakai katebak angin. Ogoh we. Gerakan Surya anu sakitu hebatna teh saeutik oge taya hasilna. Ngadon sarerak suruduk we teu puguh nyudukan angin. 2. Sari ngagorowok deui. Masih aya keneh 3 deui Nyi Sari. Surya males ngagorowok. Jelas napasna mani ngahegak nyenen kemis. Sabrut deui. Manehna narajang nyeret badan Nyi Sari ku gerakan kolecer muih. Anu barang sageprakan mah rada karasa oge riweuhna. Kamana ngolebatna badan Nyi Sari terus we dituturkeun ku Surya bari dibarengan ku teungeulan-teungeulan dina jurus padingdang. Anu antukna Nyi Sari terus kokolebatan ngagunakeun kakesitanana. Tapi kalah wawotan matak beak tanaga teu puguh. Karasana gerakan Surya kalah kabeuki hebat. Anu akhirna mah Sari jadi nekan. Teu anta parah deui. Des. Manehna ngagunakeun teungeulan kedet dina ulin madi. Hasilna teu jauh tina sangkaan. Gerakan kolecer muih teh jadi acak-acakan. Surya ngaheungeu. 2 leungeunna ngarulapes sarta karasana nyeri nyanyautan. 3 Kang Surya. Surya ayeuna mah jempe. Sanggeus karasa leungeunna rada meningan. Seak deui manehna narajang deui. Ayeuna mah manehna bari dibarengan pun nafsu. Geus 3 kali teu hasil ngaragrageun jadi lawan. Lain deui manehna ngarasa wirang. Anu matak sakali ieu mah manehna nekat sejak ancur-ancuran. Tapi Nyi Sari anu memangna geus asak warah. Sanajan bener waruga awewe.
Tapi pangabisana mah teu beunang dianggap remeh. Barang jeung ngahiukna tonjokan Surya anu rek ngahantem dada. Sari rikat ngalapkeun badana dina gerakan monyet ngemil. Surya sakali ieu mah teu cileureun. Manehna rikat luncat kagigireun lawan, bari nyamberkeun panimpugna kana punuk lawan. Nyisari surti, dirina diancam bahaya. Sakilat manehna ngayapak dina gerakan cengeh gar ngagalaprak. Bari diteruskeun ku gerakan babad alas tutungkusan ti pamajin. Nutu merapna ka Surya geus matak wirang deui bae. Badana jadi ngajengkang nang karak bengkang. Lantaran dua sukuna dibabad ku Sari. Opat, hiji deui Kang Suryanya. Gorowokna Nyi Sari. Ayeuna mah kadengan ku Surya teh teu beda we ti sora gelap mata katorekan. Surya antukna jadi kalap. Rek korejat hudang sabrut we nubruk sukuna Nyi Sari anu maksudna rek males ngarampin. Tapi Nyi Sari leuwih cingceung, sakilat manehna luncat ka luhur bari ngagero. "Lima. Tamat Kang Surya." Tapi Surya nu kaayana memang bener-bener geus kalap, manehna teu tarima eleh. Kakara ogecle Nyi Sari nincak di taneuh. Sakilat manehna nubruk dina gerakan badak cihea. "Teu kudu dipelingan Kang Surya." Sari ngagorowok bari rikat jingkrak. Tapi Surya ongkoh-ongkoh we neruskeun panarajangna. Padana nyuruntul nuturkeun gerakan Sari. Sari ngagentak ngalegot ngagunakeun lengkah 12 dina ulin jurus-jurus alip. Surya ngahiuk ngagunakeun cula badakna. Tapi tetela. Badan Sari teu bisa ditarajang. Dua leungeun Surya kalah kahuak hiuk we nyamberan angin. Kolebat. Sari ngarubahkeun gerakanana. Moal waka males narajang. Tapi rek nyoba heula nepi ka mana pangabisana anu jadi lawan. Anu tumerapna ka Surya asa dibere omer. Kalawan sakilat pisan manehna nyambarkeun jurus gugur gunung. Sari ngagentak ngageserkeun badana. Merek kagigir anu ngajadikeun timpugan Surya poos. Tapi rikat Surya narik deui leungeun ka tuhuna anu saterusna ditilepkeun jadi ngawangun siku anu rek ngabadug kana careham. Sedengkeun leungeun kencana ngaheat rek ngagampleng dadana anu jadi lawan. Rokaya Sari oge teh eleh pelit sarta rancingasna. Ngeun sajorelat naker manehna ngalalapkeun badana borengka kagigir nepak siku musuh bari ngarawel ceulina dina gerakan monyet naruk hangasa. Teu wudu Surya meni ngagero daun ceulina sarumpung. Bari muringis nahan ka nyeri. Manehna rikat malik sarta leungeun kencana diteruskeun rek mepeg sirah. Sedengkeun leungeun katuhuna nyebrut dihanap rek ngarojok iga burung. Kalawan tapis pisan Sari ngajorelat deui ka gigir. Jadi celok we aya di satukangeun Surya. Teu anta parah deui ngan habak we ngirimkeun jurus Tanjung Pura warahan ti bapana. Teu ngagunakeun tanaga sapinuhna ukur matak ti jongjolong we. Mangga Surya. Sira mah geus keok. Kare dewekeun ayeuna mah. Karena ngagorowok. Cerengeh Suri bangun anu mah panas naker. Surya malik red ka Karna. Red ka Sari. Napasna tembong ngahegak nyenen kemis. Napsu masih kena ngagugudug tapi tanaga geus hampir beak. Antuk nama koloyong we manehna ka sisi gek diuk bari empes kawas anu beakeun napas. Ipah nu ti tadi gawena teh nyaksian ngagentak nyampeurkeun tapi lain matak jadi mepes. Napsuna kalah ka nambahan. Ari minggah itu pokna bari reng haparanjug. Ipah cenembalan disentak teh koleset we ngajauhan bari ngaheruk. Curucun we. Cipanona merebei ngebasihan pipina. Dipikir-pikir, bet ngahudang hatena langsa. Babarengan ini ti lembur ari datang ke panyabaan, bet ngadon di paseaan. Padahal dirina teh henteu salah-salah teuing. Karena anu harita geus ngalengkahkeun sukuna, rek maju nyampeurkeun Sari, anu geus tatandang ngadago deui lawan. Manehna narik deui sukuna.
malih ka tukang yang hareup ka ipah anu keur sumegruk. Merengeh Cipanonna nuju sarta kadenge sumegrukna bet mata kahelas ngarakaca kana hate. Nu antukna manehna ngajengjen ngawaskeun. Kabeneranana teh Nyi Ipah nyengkatkeun sirahna. Terus rasa yen aya nu neuteup ka manehanana. Rok atuh paadu teuteup puguh. Panonkarna keur nancep nyeeng nu keur ngumbar cimata. Ebreh sinar panon nu semu-semu linduk iuh. Ayeuna mah surem kalimpudan puramisakna Cipanon. Ruk Ipah tungkul teu kuat ngayonan sinar panonkarna anu karasana asa nancep tembus niruk jajantung. Nu antukna manehna leuleus lungse lir nu dipupul bayu. Tapi ari di jeroan dada mah ngaguruh hiji parasaan nu anyar pisan datangna. Kang Karna ngadadak kadenge Sorasari ngagero lirih. Karena gentak malik ari breh teh Nyi Sari dina sikep keur ngadagolawan. Panon heuteub seukeut tapi ari biwir ngarenyu semu imut. Imut nu dipaksakeun. Lantaran tembong mutan biwir kawas-kawas ngageter. Kumaha Nyi Sari? Karena bet kawas nu bingung. Har kapan? Sari oge jadi kabawakeun siga bingung. Tos we Nyai. Karena nembalan teu beda we tin human liar. Memang manehna ayeuna geus taya nafsu nu dianggapna moal pihadeun. Ulah-ulah matak ngaliarkeun teureus ateul. Anu gagalnya paleng ngajajabkeun Sari teh. Asa teh guna atuh. Rajeun teh tiasa jajab. Namung kedah padungdung heula. Itu sawios atuh da ieu mah mung mangrupi syarat. Sari keukeuh. Malah ayeuna mah kahayangna beuki nyongsrong. Ku geus hasilna manehna teu bisa diragrageun ku Surya. Ayeuna timbul kapanasaran hayang ngajajal pangabisana Karna anu dianggapna leuwih luhur tingkatanana tibatan Surya. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui.
Hatur nuhun, hapunten, hapunten.